Oh Ica, iya benar tempatnya Ica. Bener mak. Ih, bener ya, awas ya salah. Oh Ica, sih nu bener banget janjian di tempat kos kieu. Jaing mana ada curiga sih mah janjian jeung lalaki sih nya. Orang bigang mak. Baturan sekolah. Coba saya turun telepon dulu entah baturan sih. Gimana? Sedangnya mak dicat telepon halan. Gua gerak telepon ge. Ih, sia ngagawikeun aing bae. Teu nyaho meureun aing loba pagawean di imah tuh. Imah aing seuseheun ngambuyak, kosokeun ngambuyak tuh aing can moe pare aing. Geus telepon tah baturan sia. Sabar mah, orang sabar mah. Naon cenah ngomong naon ha, orang sabar, pantatnya lebar. Heuh, geus tah pantat aing ngelebar. Geus telepon teh batur sia tah. Saliyeur ku aing, hayang minum es deh aing. Geus telepon. Mak ditelepon ulah mamarahan bae sia. Tanyakeun di mana buat diupna. Halo. Dia di mana, Dipa? Di mana cenah di mana yana di mana? Itu dukun ku nyana cenah. Iya. Oh, siapa kena naik geus ilukeun deh. Oh, tuh dukun usianya tuh dukun. Oh, geus ngomong bae ngomong. Oh, siapa kita kan? Ka mana cenah Ica yuk? Lurus mak. Lurus. Lurus yo. Benar sih Ica. Maju. Belok mak. Belok. Ayo naon deui Ica? Lurus deui. Ayo. Belok deui. Belok deui. Iya. Cuma bener Ica. Bener. Bener mak. Bener yo. Awas ya masalah. Nanti ya Ica, kemana ya nak? Lurus deui. Kemana yo? Belok deui. Belok deui. Iya. Untuk Karim, astagfirullahaladzim Ica. Coba sih tanya kamu bener, aing meuli kalieur mulu kulintiran di dieu bae. Coba di mana tak kamu sih? Halo Dipa, dia di mana? Dudukan bener atuh. Coba dia aing ngomong. Sia. Halo, Dipa. Ya aing geus kulintiran bae di dieu. Sia, dudukan nu bener atuh. Ih ka mana? Hayuna ka mana? Lurus. Oh, satu aing lurus. Lurus cenah. Aing beak bensin aing lah. Gantian sianya bensin aing. Jam beraha yuk? Karek dateng sia. Cek aturan saya jelas, orang nu capek, orang nu lieur nya rumah marahan. Turun. Nyangkel bae deui. Nyaho meureun aing cara rengkel, cara rape lah lieur. Pan sia neng. Sia nu marah. Aing nu marah mah. Capek-capek aing jauh-jauh di desa besar ka dieu yeuh. Nyepu kulintiran tuh, udah nyepu kulintiran tuh nyana tah. Pasti nak perlu naon tah, gerak ngomong tah. Kenaon? Nyuruh kontol. Bisa ngahaja-haja ketemuan dengan nyana jauh-jauh ya di desa pusaka dia ke Pemda. Nganterkeun jeruk kontol doang. Iya mak. Ih, salahna. Mau balik ke baturan sia. Ke mana? Weh Dipa, dia ke mana? Pak, balik. Ayo sini ke mana? Ica. Hah? Oh, Ica. Sia, ih, aing ngatur sia, aing mau ditinggalkeun. Oh, Ica, aing kasihan. Ih, malu. Oh, Ica.